minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Kitabu ahkamil haji. Ari ieu kitab pepertelaanana pirang-pirang hukumna munggah haji. Dina ieu saah tarusan bini bade ngaguar kana perkawis pirang-pirang hukumna munggah haji atanapi hukumna kana eta umroh. Sate acan ngalaksanakeun kana pirang-pirang anu disebat rukun haji atanapi rukun umroh, maka dina ieu kitab bajuri tandang tumandang ajengan musannif bade mertelakeun kana pirang-pirang hukumna eta haji sareng hukumna eta umroh. Beh dituna kedah nganyahokeun heula eta jalmi kana pirang-pirang syarat sah wajibna eta jalmi kana munggah haji atanapi kana umroh sebatna. Margi aya bahasan kieu keterangan. Upami jalmi ayeuna netepan heg weh eta jalmi netepan teh teu sah netepanna. Contoh, teu sahna mah kusabab ayeuna ngadobrak kana pirang-pirang nu dilarang tina pirang-pirang rukun salat atanapi nu sanesna. Teu sah we eta jalmi netepan teh netepan fardu atanapi netepan sunnah. Maka tiasa tah pikeun eta jalmi nikah atanapi janten wali nikahkeun. Hukumna mah sah. Perbentenan sareng eta jalmi munggah haji. Kumaha lamun jalmi ayeuna munggah haji kusabab teu sahna midamel kana eta munggah haji, salian ti doraka eta jalmi tur wajib kedah ayeuna diqodoan dina taun payun, maka eta jalmi kalebetkeun masih keneh keur ayeuna ihram. Lamun seug eta jalmi midamel kana pirang-pirang rukun hajina ngadobrak kana pirang-pirang pangbatalan hajina kusabab teu sahna midamel kana eta haji. Salian ti wajib kedah ayeuna diqodoan dina taun anu mana bakal dirandapan ku eta jalmi taun payun. Tur eta jalmi kakeunaan ku doraka, maka wayahna eta jalmi salian ti keur kaayaan masih keneh ihram sok sanajan mulih ka tanah negarana masing-masing, tur eta jalmi berarti berlaku hukumna masih keneh ihram. Larangan ihram diantawisna teu kengeng eta jalmi teh jima. Terusnya, naon sababna? Sabab teu acan tahallul.
tekengeng teh eta jalmi jima kawin tekengeng. Tuluy eta jalmi tekengeng ayeuna janten wali atanapi nikahkeun. Mungkin dipayun diterangkeun dina pirang-pirang rukun haji. Mulih deui dina ieu fasal ajengan musannif nyarioskeun heula sateuacan kana pirang-pirang rukun haji, maka wa huwa lugatan al-qasdu, ngaran haji ceuk lugoh adalah al-qasdu, hartosna teh neca kana hiji perkara. Setiap jalmi ngamaksud kana naon wae perkara nu dimaksud ku eta jalmi. Rek naon wae pokona mah, rek barang tuang, rek barang leueut, rek naon wae nu dimaksud ku eta jalmi. Contoh, urang teh hoyong tuang, ngamaksud eta jalmi bade atanapi hoyong tuang. Maka ku ngamaksudna eta jalmi bade tuang disebatna teh haji wae. Haji. Ngan hajina haji ceuk lugoh, sanes ceuk hukum syara. Wa huwa lugatan al-qasdu, ngaran haji ceuk lugoh mah adalah al-qasdu, hartosna teh kadar-kadar naon dea neja. Nah dina sarahna mah sawaun kana lil baitil haram lin nusuki, sarua wae eta jalmi bukti ka Baitullah, ka Baitul Haram lin nusuki pikeun ayeuna ibadah naon? Ibadah haji. Au li ghairihi atawana ngamaksudna eta jalmi kana lian nusuk. Mana kal goiti saperhatoskeun hoyong ayeuna kabeuratan BAB ceuk urangna, duh teu kiat hoyong naon? Hoyong BAB. Ngamaksudna eta jalmi kana hoyong naon? BAB, maka kalebetkeun ceuk lugoh mah itu adalah haji. Wal akli wasyurbi, nya kitu gani saperhatoskeun tadi teh. Ngamaksud eta jalmi kana hoyong barang tuang atanapi barang leueut, ku ngamaksudna eta jalmi kana anu nembe disebatna teh haji wae. Kan hajina ceuk lugoh, sanes ceuk naon? Sanes ceuk syara. Kumaha tu ngaran haji ceuk syara? Wa syar'an sareng ari ngaran haji mungguh syara mah qasdul baitil harami, eta ngamaksud ka Baitul Haram lin nusuki pikeun ibadah naon? Ibadah haji. Aya qasdul baitil muharrami tegasna mah ngamaksud ka Baitul Muharram al mu'azzami anu diagungkeun. Li ajlil ityani bin nusuki, pikeun arah-arah ngadatangkeun bin nusuki kana ibadah naon? Ibadah haji. Ngaran haji ceuk hukum syara adalah qasdul baitil harami lin nusuki. Kumari syaratna? Nah ieu syaratna. Wa syurutu wujubil haji sab'atu asya'. Ari pirang-pirang syarat wajibna munggah haji atanapi pirang-pirang syarat sahna wajib ayeuna umroh. Bade ngalaksanakeun umroh atanapi bade ngalaksanakeun kana eta munggah haji. Sabaraha syaratna? Sab'atu asya'a, sadayana teh aya 7 pirang-pirang perkara. 7. Mana nu 7? Wa fi ba'din nusahi sab'u khisalin, sareng eta tetep dina sawareh tuladan matan mah sanes sab'atu asya'a lafadna. Tapi sab'u khisalin lafad sab'u naon? Khisalin 7 pirang-pirang hasil. Mana nu 7 teh? Al-Islamu, tegasna kahiji adalah agama Islam.
Syarat wajib pikeun eta jalmi bade ngalaksanakeun kana ibadah haji atanapi ibadah umroh. Maka anu jadi pokok utama nupang pertama-pertamana adalah al-islamu wayahna eta jalmi kedah agama Islam. Kumantu pikeun ena jalmi kafir fala yajibu alal kafiril asli, maka hukumna teu wajib ka jalma kafir anu asal. Teu naon tah? Teu wajib. Wajib teh ayeuna munggah haji khusus ieu mah pikeun jalmi muslim, jalmi Islam. Ka jalmi kafir mah teu naon? Teu wajib ngalaksanakeun kana eta munggah naon? Munggah haji. Naon sababna henteu wajib pikeun eta jalmi kafir? Sabab eta jalmi kafir pan teu acan lebet kana agama naon? Agama Islam. Aza. Janten teu kataklif. Sok sanaos eta jalmi kafir teu kataklif teu wajib kana ngalaksanakeun munggah haji, tetep tah ke di akhirat eta jalmi kafir aya siksaanana kusabab henteu ngalaksanakeun kana munggah naon? Munggah haji. Janten dobel siksaanana teh. Hiji kusabab ayana cicing dina eta kakufuran, nu kadua can lubar, can beres, can ngalaksanakeun anu disebatna kawajiban naon? Kawajiban haji. Tetep aya hukumna mah gitu. Siksaanana mah. Nu matak dina sarana ieu aya. Fala yajibu 'alal kafiril aslihi wujubi mutalabati bihi fid dunya. Fala yunafi annahu yajibu 'alaihi wujubu iqabi 'alaihi fid daril akhirah iqaban zaidan ala iqabil kufri kama fi ghairihi minal wajibati. Nya kitu keneh. Sok sanaos eta jalmi kafir teh teu kataklif da kusabab teu lebet kana Islam, tetep aya siksaanana mah teu ngalaksanakeun kana eta munggah haji kusabab eta jalmi cicing dina kaayaan kakufuran. Netepan nya kitu keneh teu wajib pikeun jalmi kafir naon? Netepan, zakat, puasa, teu wajib. Ngan tetep pikeun eta jalmi kafir aya siksaanana kusabab teu netepan. Da kusabab teu netepan teh cicing dina kaayaan kakufuran. Janten dobel siksaanana. Siksaan kakufuran jeung siksaan kusabab ninggalkeun kana pirang-pirang kanaonan? Kewajiban sebatna. Hijina kana al-islamu wayana kana agama naon? Islam. Timbul weh pertarosan kumaha pami jalmi murtad? Wajib teu ayeuna ngalaksanakeun munggah naon? Munggah haji. Jalmi murtad teh hiji jalmi asalna mah muslim ngan kusabab eta jalmi ngadobrak nu matak ngaluarkeun kana akidah beh dina janten ayeuna cicingna kaluar tina agama Islam disebutna murtad teh janten kafir. Murtadna mah kusabab ayeuna patekadan, ucapan atanapi tingkah laku. Tah dina hukumna ayeuna eta jalmi anu murtad pikeun ngalaksanakeun kana munggah haji, maka hukumna tetep adalah wajib. Wajib kedah ayeuna merdih, wajib kedah ngalaksanakeun, wajib kedah ngidamel berangkat anu disebatna teh munggah naon? Munggah haji. Kumaha dina murtadna? Maka wajib pikeun eta jalmi murtad teh kedah ngucapkeun dua kalimah naon heula? Syahadat. Haratosan teh kedah labat naon heula? Labat Islam. Matak dina sarahna wa ammal murtadu fayajibu alaihi wujuba mutalabati
Anapun ari jalmi murtad fayajibu maka wajib alaihi kaitu si murtad naon wujubu mutolabati wajib ayeuna nyuprih kana eta muga naon muga haji. Wajib dah hiji syarat teh kana Islam. Wal bulugu syarat nu kaduana adalah baligh. Nalika aya seorang hiji jalmi pameget atanapi istri lamun geus nepi kana had batas baligh. Nah, had batas baligh bade pameget bade istri nepi ka tungtung akhirna iswa 15 naon 15 tahun. Nah, nepi ka mana eta tungtung akhirna. Terus pikeun hak si istri teu acan iswa 15 mah. Ngan iswa 8 tahun 10 tahun tos kaluar head kumaha maka dihukuman eta istri teh tos wajib tos baligh. Berarti wajib ka taklif kedah ngalaksanakeun kana munga naon munga haji. Dina sabina keterangan aya atanapi ku sabab ayeuna kaluarna cai mani wajib dah hartosna teh tos baligh maka ka taklif wajib kedah ngalaksanakeun kana munga naon munga haji. Sajanten syarat nu kaduana wajib kedah ngalaksanakeun ayeuna munggah haji adalah jalmi anu tos dugi kana had batas baligh. Fala yajibu ala sobiyi maka hukumna teu wajib ala sobiyi ayeuna kanu janten murang kalih hartosna teu acan baligh. Non sababna liadami taklifihi karna eueuh ka taklif atapi kaperdina kana eta munga naon munga haji. Sok aya geuningan murang kalih misal iswa 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 7 tahun sok diumrohkeun. Alus atanapi bahkan dinaonkeun dihajikeun. Teu acan baligh tapi entos diumrohkeun atanapi dihajikeun. Nah, kumaha tah? Maka dina hukumna tetep teu acan kataklif kana kawajiban munga naon munga haji hartosna teh eta murang kalih nalika tos nepi kana had baligh engkena kumaha tah? Maka sanajan tos ngalaksanakeun umroh sanajan tos ngalaksanakeun haji dina sateu acan niswa balighna nalika geus nincak kana baligh eta jalmi teh pameget atanapi istri maka tetep dihukuman ayeuna kedah ngalaksanakeun munga naon munga haji janten can dihetang can dihitung. Kumaha ganjaranna tuh? Nah, ganjaranna mah kengeng ganjaranna pikeun sepuhna iswa 5 tahun 6 tahun diumrohkeun atanapi dinaonkeun dihajikeun. Nah, ganjaranna teh pikeun sepuhna we eta. Atas al islamu wal bulugu wal aqlu teras wajib tah syarat nu katiluna wajibna eta haji atanapi umroh al aqlu hartosna teh kedah gaduh akal anu sampurna hartosna teh teu majnun teu naon teu gelo. Atuh teu kataklif kawajiban munggah haji atanapi umroh pikeun eta jalmi diantawisna lamun cek eta jalmi teh ayeuna majnun gelo henteu. Wal hurriyatu nya kitu teh kana merdeka sapertos urang hartosna sanes abid atanapi amah. Nah, nama datos teu aya abid sareng naonna amatna.
wujudu zadi teras syarat anu saterasna nyata ayana zat hartosna teh bekel pikeun ayana keluargi nu dikantunkeun ku urang salami urang di perjalanan sareng mukim di ditu. Teras urang kedah ayeuna aya bekel di mana di ditu di Mekah teh perjalanan cekap. Teras nalika aya bekel ke jang mulina deui ka tempat urang masing-masing. Zat disebatna. Eta syaratna. Kumaha can mampu aya urang keur ongkos mah. Tapi nalika misal urang berangkat umroh atanapi berangkat haji, ongkos nama aya bekal nama urang aya jang di ditu, tapi teu aya ayeuna keur bekel nu dikantunkeun pikeun ayeuna murang kalih atanapi bojo urang nu di bumi. Kumaha tah? Maka eta mah teu acan kalebetkeun syarat wajib kedah ngalaksanakeun naon? Haji. Can cumpun syaratna. Kedah cekap we sadayana. Cekap keur urang di perjalanan deui kamulih deui. Cekap ayeuna ngabekalan pikeun ayeuna anu di bumi gitu. Aya bekal di bumi tapi teu aya urang keur ongkosna eta ge sami. Hartosna teh teu kataklif kana kewajiban urang ayeuna kedah ngalaksanakeun dina sapada harita. Boga naon? Boga haji. Kewe nalika tos aya bekal anu sampurna maka urang kataklif tah wajib kedah ngalaksanakeun kana boga haji. Wa wujudur rohilati sareng syarat anu salajengna adalah ayana alat transportasi lah cek urang mah kitu dayana mah aya. Naik kapal harusnya. Da urang mah teu bisa ngaleungit. Nah, kendaraan tos tangtos seueur ayeuna mah. Aya bekel urang agama Islam, tuluy urang sehat, dina akalna sampurna, tapi kendaraan teu aya. Kumaha tah? Maka teu kataklif hartosna can cumpun, can lubar kana midamel kana pirang-pirang eta ngalaksanakeun boga haji. Kedah aya we kendaraan eta kendaraan alat transportasi janten syarat. Kumaha teu sok aya nu mapah? Kumaha tah? Nya mangga upami misalkeun ayeuna mampu tadi teh urang kana eta mapah tuluy aya bekal urang di perjalanan di ditu dikamulih deui. Teras aya bekal pikeun mekelan ayeuna keluargi urang. Urang mah hayang mapah, mangga eta mah teu saeas upami kiat mah. Nah, ieulah pirang-pirang hukum syarat wajibna eta ngalaksanakeun munggah haji sareng umroh. Insyaallah sabadana ieu urang teraskeun kana pirang-pirang ayeuna rukun haji atanapi rukun umroh insyaallah. Upami Allah ngersakeun katarusan bini insyaallah urang teraskeun dina sanes waktos.